Akhirnya ada nyolong motor di mana, Bos? Kalau naik nih nyolong motor juga sana. Tapi orang tadi ngomong, orang tobat, pensiun di sisi, turun di sisi menghasilkan duit haram, lain duit halal. Akhirnya mana lain anak buah aing deh, tapi lamun mana butuh kain tinggal ngomong. Lamun lain mau ganggu ngomong kain. Lain musuh ngamimitian, ulah ngamimitian. Lamun geus teu wani ngomong ka aing. Kayak nu datang, mau baturan mana? Mana wani ka urang? Teu. Sematu wani orang jadi bos di dieu. Naha? Sebut aing bos Tian. Bos Tian. Terus Ada naik ke mana? aing dititah bos mana ngegantikan bos mana. Oh. Maneh daek ngegantikan bos aing. Daek, besok aya tukang palak nu ngaganggu. Aya naon? Mana sia? Ai mana lompat ku naon? Aing modal.